putra pribados dina waktos ieu pisan ngawalan ku maos bismillahirrahmanirrahim mangga nyanggakeun putra pribados anu nami Cep Didit pribados nampi tadi parantos dikapayunkeun. Ya Abdallah Didit Munggaran bin Sondana simkuring nikahkeun anjeun ka putri anu nami Seli Susilawati binti Cahya saderek Cahya selaku hak walina parantos ngawakilkeun ka simkuring kanggo nikahkeunana kalayan dibayar ku mas kawin perhiasan emas 16 gram ditambih uang tunai 22.222 rupiah dibayar kontan. Untuk ponakanku Seli dan Didit Selamat menempuh hidup baru. Semangat cepat jeda.